Hari udang panas-panas dalam si elu panaskan hulu harudang harararudang hudang nyaluhurnya hanap nyararin gening harudang harudang panas-panas dalam si elu panaskan hulu mana nakal hari ringan turun nyaluhurnya hanap nyararin kuning harudang paling bisa dihajar diberi pelajaran dalam gitu. Bayung yang gening loba hutang teka bayar pusing kana hulu euy talibra lamun teu boga hutang larieur lamun eukeun loba hutang dasar mita Pak kita nitah ayo bersabar kunaon kabayan berat abang aduh ai geus mak juga digawe teh tuh makruh kunaon sunah pasti aduh bah giringan lah diuk masuk atuh redang bah capek aduh capek ya si abang senang-senang kuring nu capek nu kuai diberi pelajaran matu aki malah tenang bah kunaon kabayan cicing wae aduh capek bah aduh kira-kira abang geus teu capek ya teu bah ayo bah mangeureun balik ayo atuh ayo bah nah kabayan teh kabina-bina tinggal kuda ke kol teh aduh ya ampun aduh ngari aduh nah abah nah kene kitu kan teh labuh tuh teh dijodog labu heeh cuk saha labu ai nanti apa gitu henteu alah teh apal deuleu asuhan apa atuh kebae mun labuh mah murun apal mah murun digudangkeun teh apal deuleu geus lah anu urang balik lah bodangnya hayu atuh balik ya sapangu teh suruhna tuh tapi kudu dipangtunjungan kun apa cek junjungan aduh berat bah bah berat cangkeng geuning eta aduh ieu cangkeng aduh gampang ayo kabean dasar nah kali aing anu mangun aja teh kan kudu ke kieu Pak ayan nih aduh kabean jado teh kali aing nu mangun ha geuningan teh asesmen sebeuleun aduh kain aing berat nyenyir punuk kabean dia panggul saja aduh si abang kamu asam ning lupa tuh ya awas sakabayan lamun balik mari bari nyatu sia ngagawekeun kol teu aduh nyatu degel besok